Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Kanaya Julianti ti kelas 10 IPS 4. Ti dieu abdi bade ngadongeng soal kuda hade budi. Aya maung, eukeun mages kolot, katambah gering, ngalungsar handapeun tangkal kai bari gegerungan. Sato nu kungsi beunang kanyeri ti manehna ngarumpul ngariung di hareupeun maung nu keur gegerungan tea. Ceuk munding. Ah sia make gegerungan, rek nyambat ka saha? Moal aya nu nyaaheun ka sia mah sato jahat. Munding ngomong kitu sabari ngagadil maung nu keur gegerungan. Nempo kalakuan munding kitu sakabeh sato nu harita aya di dinya sareuri akeuy-akeuyan. Kabeh sato nu di dinya ngahareureuykeun maung nu keur sakarat, kajaba sakadang kuda. Nempo sato-sato sejen galumbira teh manehna mah saukur gogodeg. Ceuk domba, kunaon sakadang kuda kalah gogodeg kitu, lain teh jeh ta si maung teh kumaneh. Lain baheula si belo ditekuk. Tembal kuda, kaula mah lain teu ngewa kana kalakuan maung teh. Ngan waktu ieu kaayaanna pan keur gering parna. Manehna teh keur sakarat, sakedeung deui oge pae. Kuduna mah sato nu keur sakarat teh ulah dihareureuykeun kieu. Meureun ceuk batur teh rajin aya kawani ka nu keur sakarat. Sanggeus ngadenge omongan kuda, sakur sato nu aya di dinya jarempe teruy pating laleos ka jero leuweung deui. Sakitu dongeng nu tiasa simkuring haturkeun, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.